tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai, geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya naon deuk lupat ka mana sia ku aing digempak deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarangikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu bere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditu wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allahu a'lamu bimuradi. Falamma nasu maka samang-samang saninga ya umam kabeh taraku tegas saninga ya umam madzukiru ing barang kang den pituturan ya umam kabeh ing mau'izu tegas den urukan ya umam kabeh wa khuifu lan den pepeden ya umam kabeh bihi kalawan minal basa'i wadh-dharra'i yatanazzakin ba'sa kafakiran kasusahan wadh-dharra'i lan kamadaratan lan gering. Alam yata'izu maka orang narima kaurukan ya umam kabeh fatahna maka ngabuka insun agung bitakhfifi macane kalawan den entengkeun fatahna wa tasdilan den tasdidan fatahna alaihim ing atase umam kabeh abwaaba kulli syai'in pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkun lahum kadue umam kabeh hatta malah idza farihu tatkala bararung ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den we ya umam kabeh farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong. Akhadnahu makang nyiksa ingsun agumum umam bil azabi kalawan siksa bagtatan kaget pajatan tegasale kaget paidahum mublisun maka kaget tahu ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh aisun min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kebecikan. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
wallahu a'lamu bimaradi fakuti amakaden bedol atau mamakaden pegatkeun dabirul qaumi opo akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya ladzina kabe akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabeh. Alhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah Rabbil Alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasir rusuli ngatasi nulunganing pirang-pirang rusul atawa ngatasi den tulungi pirang-pirang rusul wa ihlakil kafirin lan den rusak wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khaliq Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetep inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa nadek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu kahdanan ku milu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran ti baheulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh teu eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus karena agama kuari geus mengarah ke agama entek sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perang baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajanna mah di luhur bahkan kapal tanpa awak perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang paling nyingkir kapal paling orang markas-markas geus dibuat ku di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta
ulah dikira geus mengarah ya teh. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya na masang satelit, masang kieu. Mana Cikupa? So, oh iya, Citra ini. Mana Bojong? Ya iya. Mana Sepatan? Oh iya. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan tak kitu jasa. Kitu jasa karena aku hari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh. Lain sakada direrewe, dijebian, dianiaya Kangjeng Nabi teh. Nah, ditegor kapan ku Gusti Allah teh? Tegoranana melalui baksa iwal borro. Paila. Dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana. Urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam, jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan. Padahal subur, tapi saurang ieu kok jadi paila, ditegor ku Gusti Allah. Kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu. Kok kuari mah jadi madarat jasa, boro-boro boga kendaraan imah mewah. Dahar ge hese jasa, ditegor ku Gusti Allah bil baksa. Ditegor ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegor ku Gusti Allah wadorro, penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana? Kapan orok kapan setruk mah itu tina pemikiran. Setruk mah tidak pemikiran. Lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna budal setruk. Ya orok pikiran naon nyana? Apa pikiran bapakna sering naik deui? Jadi puyeng meureun nyana. Ieu tah orok setruk masyaallah karim. Saya geus caritakeunana. Tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo. Tina TV, tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk. Budak leutik ya lantaran teu mahi di otakna. Kahayangnya terlalu bongsor, kayaan metetet. Ya otomatis kan setruk. Pantes sama ai orok setruk. Masya Allah. Ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbah? Ini menurut dokter setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Bapak lagi bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna. Ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikana buang ka warah keneh bae. Kos diurang di Indonesia tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkan cara mandi anak-anak. Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat, bereskan. Guys, oh nu ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusan anak tuh. Mandi anak aku mah digubiak bae geus atuh. Geus maning kubur bae geus. Darurat sanes sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalnya teh bisa kaditu teh hanya beberapa lah. Nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargani wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna
nyana para raih berjamaah amal-amal nabe nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung Lembang sepi kabeh. Bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararepi. Barang ge saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui Jogja. Sabaraha ieu paehna? Paehna teh 500 yo saeutik kumaha 200.000. Je. Gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna? Aya meureun 20 mah. Saeutik tah mah. Bari mah geus teu jadi masalah paeh teh. Diukurna ku tsunami itu. Baheula 200.000 tuh saeutik. Naonan tah mah. Je. Kumaha mun kanyana? Tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teu ieung-ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajading ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna tengah hiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi baksa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge baraheula umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh di dakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerakeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegur tetep bae kumaha tah bakalna batahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit, minyak jadi duit, bensin jadi duit, kabeh kuari mah jadi duit. Di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro, limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeuleum jadi duit. Kabeh eueuh nu teu jadi duit. Atuh akibatna malalah mul jelema teh. Tanah dijualan, gunung dijualan, segala rupa dijualan. Zaman baheula teh kos kitu. Tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kabeh perebut siapa menang. Di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macam-macam rakyat gitu kene siapa bisa akibatna mewah kahirupan teh mobil en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 6 wah anu boga 10 imah teh kelas MM-an terus karena itu teh nyana ngomong hahaha lah dia orang maksiat ke geningan mahmud dia orang maksiat ke dia subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala sia bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karena itu nu kuari mah leuwih parah nu baheula ieu nu karena itu lah
bohong. Rasul ngomong-ngomong ge bukti orang mewah jakuari kendaraan atunya mewah ibadah mewah urang jazinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti Allah. Fatahna abwaaba kulli syai, berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah, cuman istidraj sungkunan ti Gusti. Hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti moal kebal deui eta bahasa konstitusi sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat aing mah nya teu nyadangan teu nyahona naon teu nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganunan kitu ngaranna pengikut-pengikut teu geus ku Allah da ge geus ditegor masih keneh bae. Wah dimomoy ku Gusti sadaekna hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing hayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh tinek leuwih ka nek leuwih wow atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah ku ari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumuharasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro was diacak gas mabok kayak gitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh golok macem-macem geus pokona berbagai minuman. Wah guys, ngaran ganja mengesah, tamanges jadi hisapan sehari-hari. Mimiti beka magadon datang ke ekstasi terus, punya dilalap terus. Ayo laporan rakyat asa bodoh rakyat teh urang mah terus bae kos kitu, pejabat teh geus kos kitu, pedagang nang geus kos kitu, rakyat ge milu kos kitu. Diketos ada pentangkal awi make anting gede jasa. Tangkal awi mana make anting mabok. Ngabok. Batur mah mabok teh keluar teh roti aja nama suag. Aduh Gusti Allah. Mabok ieu mah kabeh geus berjamaah. Ulah dikira teh baheula yo baheula pejabat nomor rabok zararina judi. Pedagangna pemborongna kitu kene ahli ekonomi judi kabeh ge. Rakyat milu kabeh. Tinggal hanya beberapa persen nu ceri baik agus ieu si kunaon kieu teh keur bojona ngeunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakahayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran istidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atau dioyak-oyak ieu teh nagara teh pararae atau angin ambalaya terus kitu bae parae jelema teh ai geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadeurna bae kurang hiji padahal henteu malaikat moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat lain cara calo malaikat batu lain cara pengacara dipilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nusok di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nusok di masjid Istiqlaliyah tek 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 ayo henti heula maksudnya gitu disalamat dan nu baheula teh dengan kadeurna mah burak ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun atuh dirinya putus asa nya kaduhung amat cek aing kamari teu iman kaduhung amat aing henteu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun
hartina kaduhung kereta ma ayyusuna min kulli khair. Masya Allah. Namatacik ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Muga Allah nyaangeun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu. Ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula, tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu. Matak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade. Sing hade jasa sing hade tuh. Lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY. Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah. Istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba. Ieu hebat. Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto, jasa Presiden Soeharto, pembangunan Jakarta kurang kadeuleu, timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang, jalan-jalanna ieu istimewa, berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto, jasana gede jasa, di samping gede jasa, gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh, tungtungna jore jasa. Atunya nama nyahueun dosana Soeharto, urang mah panteu nyaho. Urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia? Teu nyaho urang mah tuh. Nu nyaho nama urang mah hebat we ke Soeharto teh. Tapi pan kunyana mah kanyawan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atunya nama nyaho. Boro-boro nyana aja kula ge nyaho. Atuhan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari. Atunya jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun mah atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C catakan liwat atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi itu janyaho. Atunya nyaho Bupati Tangerang, Bupati Serang, Bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan tah Pak. Sanajan teu dibuka ke atuh nyaho. Jata mah lain rahasia. Lain rahasia, jang patur ge nya naon? Korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Hampir. Cenah kiai nya nyahoanan. Bupati korupsi aing mah ulah neuleuh bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna inculah bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah neuleuh kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha mah ieu sia mah santri kiai anunya heuh kunaon mah kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese soekeun sia ku aing buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohongna ge kitu ieu urang lamun nyarita bupati korupsi nya ulah loba omong nya gubernur ge embahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak Gubernur Ibu Gubernur kunaon sih ulah loba omong lah jadi luhurna ge kitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu. Indonesia ieu keur nyaritakeun gos kitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun meritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba omong itu bae pokona mah geus kira aing maca koran sok aya bae bungkus lauk asin di dieu dibacaan setik-setik. Masya Allah karim kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian cek kula alhamdulillah rabbil alamin ieu keur carita pejabatna keur carita lalaguan maksiat tadi samping korupsi
lalaguan mabokna emang kumaha temuat di dia berbagai instansi laporan nyabaah ke Singapura ngehenin di Singapura menenangkan pikiran mabok atau sekadar mabok majah untuk terlampias kan coba cari perek aduh di samping di negara mah ini rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakan mah sebagai suguhan di negara dek dipakai dek henteu ya kulantaran hook ya dipakai wae Masya Allah marabok, zina, judi judi nungaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di gitu naon ngaranna deket pantai dirinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi untung aya salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan ulah dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung neangan tempat perjudian nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan Kotomi kerjasama dengan gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung pikir tak otak sia ulah suraseri yang nginaheun surang ge urang ka Lampung nya sakira mah naon meureun itu urang bisa nyebrang ka ditu babari tak pikir di Lampung bakal kumaha sebab di dieu teu ditandatangani di urang alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya aya 2 tempat anu kunyana dibidik luar biasa Tommy geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh tah kuari nyana nu mantap kayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutnya Jalam tadi itu bagian tempat perjudian wah geus boga sabaraha tempat judi sedengkeun eta dek calon presiden ulah mah sakarang ngabejaan bae jangan milih mah bapak-bapak ulah teu bisa jalo babaturna nya mah atuh di pasar kemis ge jalo babaturna tukang judi ngaji mah ngaji bae ngan judi mah terus bae teh gua eta salah sahijina atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam di emang kumaha aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal kelas bintang 7 ya puyeng-puyeng lah pokoknya salah satunya pikir eta Indonesia eta kakarak hiji nomor kedua anu ngarusak hutan dibakar lain sa dibakar memang kumaha gitu namun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar eueuh naonan tah geus diragajian tek dibawa ke ditu ke luar negeri geus tinggal sampah-sampahna doang bakar nah diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ke luar negeri pikir kota ulah diteruskeun puyeng cenah aing geus setruk atuh sia masih aing encan minyak namun orang nyaritakeun minyak perih perasaan yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang dihandap diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang nya nama nyawan tanu di luar mana udah sedangkan mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha geus sama Indonesia negeri tercinta menang nebus nyawa
menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha ayo nyana di ditu ganti deui mobil da singang sana ini kumaha coba nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus aya kiai na nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli nu tadina saw beli anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak coba ayo deuk kumaha sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak encan aksi teh kakarak di panggung doang kakarak nyaritakeun doang kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak naon rugina sih sakadar ngadengekeun ja encan aksina naon kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak iyalah Indonesia zaman Soeharto mantap loba jasa-jasana loba jasa dosana kaharta kamu mulai kaharti tadi dinya keneh kita geus mulai eta di zaman saya tak pangap Trisutisno mantap ketika Trisutisno ada calon presiden loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai jangan kunaon hati belum luka belum selesai belum dibuka perban ketika keputusan Trisutisno tembak tempat mahnya lu kos gitu dijadikan presiden hebat tinggal hebat dalil tinggal dalil tak bisa kau mau jadi presiden acak-acakan di negara tak bisa tuh ketika nu kamari keur carita reformasi mahasiswa ditembak tanggapna saha Wiranto mah nya nu kitu jadi presiden kapan can terselesaikeun teh tuh coba ayo Indonesia Masya Allah eta keluargana meureun bapana dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak mana teh nyerina meureun urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener gorenganan kebeneran ikut urang jadi presiden ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita kayaan Indonesia nah kuari SBY nya mari teruskeun ku aing aduh Gusti ieu mah keur carita menuju ayat eta keur carita pejabat-pejabat geus bupati korupsi gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan iya lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa Masya Allah luar biasa tapi iya ngelolana teu mampu diome ku Amerika diome emang orang teu diome lantaran naon sumber minyak loba jasa nyana nyuntikan embung lantaran nyuntikan maloba resiko kudu urang Indonesia baik geus terketahui di dinya aya minyak serang ku Amerika luar biasa diome beli jatah doang dijual ku nyana nyeri teh hate bangsa tak iya mah cerita untuk nyaritakan kos sekarang itulah tingkah laku para penggede urang kuari para calo-calo dijual sakitu kaditu mah sakitu geus teu dibere nyawa aya nu 2 kali jual 3 kali jual disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh nah jual pertama lah geus cukup bae make SPP teh kadua ayo AJB na nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual bisa baik wah los tanggung jawab ke dirobol jalib ulah wakan nungguan di akhirat tungguan di ayat ieu tungguan ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerjasama kos karari itu geus eueun eceuk kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik mah lah dibere teh kekercetanana doang
aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelak ieu lurahna ka mana ieu loba keneh datang ka pae can dibayar di lurah bage begitu da kaluar geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ikir carita kebangkawaran akhlak ya mah dek diakurkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemuda anak kuari mararabok zararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari dihareupeun mata urang nu micen orok di pasar kemis geus sabaraha nu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeuheum. Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh deuk kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imahna mah aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokona mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah mengontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah ngomong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah teu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus karar itu kemudian ti kelas pemborongna geus karar itu kelas calo geus karar itu kelas pemuda karar itu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nutup para rugu kiai teh nyukseskeun kandidat encan pugu mawa ka agama pan beda arah kiai mah teh ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae budak ngadoakeun bae atuh sing balalender bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun teu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing ji pondok geus dibangun nih tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh nejis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh wah ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahanna geus aya bareuna nanti 300 mah kuari nganti luar majelis geus hebat listrik da geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan presiden dipilih ku rakyat turunkan bismillah entah akur mah ku rakyat kene ganti harita kene nu tadina SBY turun ganti ku si peot beres gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui Sapinah Riyad Takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tab kemana tab menang di tasata na ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha tanang ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae
kabelah dia lah mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu lah abuya menang saha ngangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atau melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh ngagiai-ngiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cek Allah kan ngacak kan kamari mas api nu dibawa ku kuari jadi SMS na lain gitu wah teu beres cek ku si Allah diturunkeun ku Allah nu naiknakeun ku si Allah nu nurunkeun ku si Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai tama jabara nang saha ta ngomong kos kitu nang Allah lain kiai tama kos kitu mah naon bau bentak lain kiai tama kos kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang Allah menang rakyat dan saha nang Allah gas ulah dia rajian kiai kos kitu emang kunaon sarua jeung aing nya proposal aing proposal ya gas tekan nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararaca geus ngararaca tuh deuleu kumaha di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu kuari di Cipodoh tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang eto Banten doang coba kuari ka Bogor alah hadin sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon sarua coba ka Jawa weh pada bae ge make ge aya mau kan meureun mah sarua Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain urusan rakyat urusan pribadi nang urusan partai na korupsi menjadi-jadi pemborong na geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusaha na geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiai na ngacak di nasehatan lah nasehat tinggal tunggu tanggal main falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirahna wa idzu wa khaifu mau'izohna ieu piuruk-piuruk ceramah-ceramah na kunya geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basai wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia kuari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka Kalinaon teh ngaranna tuh sia nya koja sapaan ya osok burung ke dijodohna geus eueuh pindah kuari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadanena dioyak-oyak kue hatu menang pindah kuari ke kawasan Pasar Kemis atuh nu mahmur mah orang Pasar Kemis cek orang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-horengan WTS teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah dari 50.000 hutang Gusti Allah pancen kiai nyaho bae deuleu contona kuari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya Masya Allah kondom ambalaya di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalaya bener kan sih jia teh tanda bukti sama kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisi nu betul bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya salah satunya bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalaya Masya Allah
Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman ada diasupkeun ka dirigen merekan diasupkeun ka seuri sia nyahonya sianya asupkeun ka dirigen tarolol jasa Masya Allah meureun manan gitu gaya nu nitahan di luhurna mah meureun ulah hese-hese jaya merekan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli gitu aman. Indonesia Masya Allah karim mabok menjadi-jadi zina judi bagus tuh kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nureuna jadi judi tolong teh nureuna terus lalaki tawe mun lalaki sia menang apaan saing mun bikang aing nu menang tolol teh coba kan nureuna blokon jasa Masya Allah ieu negara neuk jadi naon kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai makmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baktatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beunang kabeh fa idahum mublisun ke kakarat tidinya nyana putus asa aing gaduhung amat kos kieu jadi mah paeh asana ngahareupan siksa aing ka sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah ini aing teu ngadenge ka kiai aduh aing mah paeh ieu mah ieu tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tidak naon-naon nu kunyana ditinggalkeun moal bisa daya geus fa idzahum mublisun ya Allah kos gitulah ieu kaayaan umat tiba heula wali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan ge kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan diunggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu nu ditangkap ke pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika saha aya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sakedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta teh lain pesenan ame pesenan sarua bae lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janya mah eta mah sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun jangan teu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus pesenan ya ke secara kituna bae ada pun hutang ka negara pan tanggung jawab fisikna ge aya ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih eta kok teu ditangkep encan dipesen ku Amerika moal kebeli tetep pesen dipesenan bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen moal dibere nyaho ku aing aya deui ge moal kebeli ge muncul deui cenah teu salah dipesen ku Amerika asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik digabajukeun negara pesenan Gus Dur emang sanu nurunkeun lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika Soeharto sanu nurunkeun Amerika kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nan can nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur di negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih keneh bae awas palamma nasu namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen
ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyawa ditegor tetep bae. Awas sakedeung deui moal kebal deui. Dibuka ku Gusti Allah karasa kurang mahmurna. Awas sakedeung deui bakal akhadnahum baghtatan fa idahum. Ya Allah ya Rabbi. Goyang. Deger. Ditentang. Wah jatuhna naon sakedeung doang. Gede. Wow, salarius. Woi, kemana ya urang? Woi, kemana ya urang? Woi, awah deui. Aduh, nyetel TV deui, nyetel video deui. Ya, Gusti Allah, layan istighfar kai. Awas ya sakaligus. Kakak, disakaliguskeun ku Allah. Gunung meletus dan lain sebagainya. Fakum fa idza mublisun. Nauzubillah min dalik. Duh Gusti Allah mantak sing hade gasa sing hade. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aitumullah ta'ala yu'til ibad ma yasha'una ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu. Ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor, maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu, eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan. Si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazina bae istidraj moal kebal deui dalekeun wari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara jateuna naon teh salah teu naon moal kebal ya itu tinggal di dalam baik kesaksian gaya kurang emang mah istirahat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk kuari geus teh daya teu upaya jangan buadeg jasa kuari eta ngomongna moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ada ngamamum ka dinya di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarang sadan calo nu tih lagi kuari teu boga sapeda kempes-kempes aja jauh baja. Oh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana wari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah geudeuk mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tangga ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boganan ibadah teu jalo baca sa camat teu kudu dicerong teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge nyaho malah mah ya dulur mamang pan camat ge jeh teu jalo baca eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur kuari sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang mah ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu kurang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad kira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu wa ajaza ra'yu. Daya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade gasa sing hade tinggal urang kuari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitupan kiai mah tuh datang bae japaran ti kokosen atuh berarti kokosen di pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae pan cenah rusak atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa
yuk buku Tangerang pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku hari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha jaosok kadatanganan. Hendak inget Kak dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah, Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin, sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'ari sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir. Namun ayah kiai nak ngedeng begitu. Assalamualaikum. Apa majikan saya teh coba. Itu mah tetangga anu miskin teh bejakeun ke istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang kiai. Assalamualaikum. Saya tak. Itu ini nak. Ya mana mau komplain kawan menta-menta bedakan ke sare dan bisa jadi gitu itu bisa nyambut. Assalamualaikum ke anak mah coba delek jadi itu maksudnya bangunnya santri sekolah tak berat rada kolot kanyohan santri calanana panjang sampingnya kalur Cianjur ya kajian hukum aja. Cianjur ya bayi, kajian kukumaha ge. Naik naon nih kaninya na? Bu kesangan bah. Kita istirahat aja lagi. Ditegor sih aku Gusti Allah. Ditegor. Jauh orang dititana ge, kuduna marhaban bi syi'ari sholihin mun aya nu kos kitu. Masya Allah. Marhaban ya ahlallah, marhaban. Tanggep urang. Cegek. Aduh, sejak saya hidup Gusti. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia meunang ngadapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantap ulama ingis jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kiai mah macam-macam nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masya Allah iku mah menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang ti mimiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh nu miskin mah datang cari gitu. Cai minum na gelak. Kurang kena tambah. Saat anu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur. Siapa bahasa cai bae geus sama. Teu kudu amis-amis tuh kitu ieu. Sambut. Bu, Masya Allah geus dibere cai ge geus bunga endasa komo diajak dahar geus katarimakeun biasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing na ngaingiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah pas kitu marhaban bi syi'ari sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu fakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu fakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri jeung aing nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon atuh aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya na dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu hormat ka aing kunaon aing mah kesangan bae ka dieu pan. Lumpak naik ojek. Betul, pada itu mah dihormat jasa aing teu ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas, nang sae tenang Allah. Salah ngacak ke kiaina pugunya nama magahan ke rakyat leutik leutik berabi ja berbaa bae pasan ceng ja eueuh coba anak camat nu mondok eueuh anak camat nu mondok eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat kudu leutik beja berbaa ba teh ja berta beja berba teh ja berta bata
ninja berentah tama jalan mata sinjaresi aja mata sia. Nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sunggi menghadap ke anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal kuda siksa. Mun aya nu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan. Geus di deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiar sholihin sarua jeung fakir. Lamun pakir dan jarkeun agama ku syiar sholihin ku pakirna, lamun sugih ajak titah nanjarkeun syiar sholihin ku sugihna, ajak deketan ku maneh. Geus di deketan dipenta titah malikeun mobil ulah tah eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon itu? Ajak coba ngabangun masjid, mun daekeun teruskeun babaturanna. Ajak coba ngabangun pondok pesantren, mun daekeun terus babaturanna. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus, mun jaga teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru kurang. Kuari lamun aya datang bupati sambut kurang. Zambun ujilat uqubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial Cak Bupati teh. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak cenah. Keke heula ih. Terus balik masuk perwitan ih sakumaha perawan. Deketan kurang Bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mak Bupatina, dari uang saya. Deketan tak Bupati kos itu. Deketan. Namun Cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos itu. Jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid, mana tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim, gitu baik. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sumut kula, cak sumut Allah. Kula mah ngabedakeun doa. Lain di Tangerang mah serang. Lain di sana mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya bae da moal ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti apa beda ti dirina jasugih. Tah kuari pengusaha datang ka urang. Oh, nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh, geus paharanya sih bukan batu bantar serang meureun kadinya. Kabeh nu kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang lambung. Ujilat uqubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Kan kadang-kadang lain deui cek jana teu ngeunaheun kae tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kanjeng Nabi Musa. Namun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustaz susah. Di kiai-kiai mah geus bae sambut tah Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae di mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh
nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah karena itu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon mesti omong kos kitu mun paeh wal kebel ka hisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun wal kebel mun bapa paeh ka hisab kajen hukum adi jalain cakula jak cek nabi tamu kula mangan jaritakeun doang ulah loba omong ieu motor bae moalah teh di motor begitu di sepeda motor marhaban bisyari solih tolol datang nu sugih mobil luar biasa ini susah diantep ke ieu kiai Bangkawarah itu bos aju kudu kumaha nah kuari pengusaha degetan kurang degetan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal ulah sieun beurit marawan ka dieu ucing marawan ka dieu ye atuh tah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah Allah maha kawasa jelema nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh mau pan mangmawakeun ka dinya roti di jejelanna ge ku mau Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema beureunanan mau ngarupa anak urang anak urang padahal mau eta kan emang mau nya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta mau ngaran teh kos kitu deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng meunang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya aju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan dan nu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syiari sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syiari sholihin apa henteu nu susah mah bergerak kan mun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiari sholihin tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah ka dinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuekeun bae mah tak naon sih nah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hook lulumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres ya bendu atuh kurang ngabenduan dia eta mah nu nyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipengdaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuarita tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat di tangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah